Episode 20 hiji Nenjo Udin, Ici langsung lumpat bari ngagabruk bungah, Kang, abdi berhasil. Udin milu bungah bari nyium tarang Ici, jero hatena ngagerentes, pasti hasil, pan bosna salaki anjen, tapi sora anu kaluar mah beda deui. Nyai bisa nganegosiasikan proyek anu cek batur hese, bener-bener hebat. Sanes Kang, dilebet abdi teu meresentasikan nanaon. Kontrak langsung disodorkan ke abdi, ieu sami siga dipasihan, cek Ici. Kumaha, bisa sagampang eta, Udin pura-pura kaget. Panjang upami dicarioskeun mah, hayu urang langsung ka palapa, nini kedah enggal dikabaran. Hayu nyi, akang geges teu sabar hayang Nenjo si Dudung sujud ka Nyai, cek Udin bungah pisan. Leres Kang, jalmi sombong kedah nanggung, akibatna, jawab Ici. Nepi ka kantor palapa duanana langsung asup, dibejaan ku saurang pagawe yen kadatanganna keur ditungguan ku sarerea di ruang rapat kantor, jadi anu dituju teh langsung ka ruang rapat, lain ka ruang kerja ninina. Di ruang rapat, kulawarga geus ngarumpul, kabeh ngareret ka Ici nu karek asup ku tetepan aneh, sabab kabeh oge nyaho Ici indit hampir jam 10, ayena acan lohor-lohor acan geus balik. Tek panyangka sarerea ge hampir sarua, pasti Ici gagal. HD, rekor gawe tercepat, pasti karek tepi ka gerbang Bima Raya geus diusir pan, cek Dudung bari nya kakak. Matak ulah ngababarikeun, dikira gampang nguruskeun proyek, cek Unah bari Jebi. Ici, anjen gagal, cek Rukmini bari ngageubrak meja. Hor, sugan garelo kabeh, cek Ici dina jero hate. Sabab teu kitu kumaha, kabeh langsung ngaduga bahwa manehna gagal, padahal dirina acan ngomong sakecap-kecap acan. Udin kerung, keluarga Kusuma memang pika sebelen, tetatanya heula tapi langsung ngahujat, terutama si Dudung anu sakedeng deui bakal sujud. Ici anu tadina sumanget, kulantaran Nenjo sarerea nyapeleken, akhirna nyarita sangeunahna, sanajan aya ninina didinya. Bahasana oge geus teu pake adab deui. Hampura abdi tos nguciwakeun sarerea, pengajuan proyek 300 juta memang ditolak. Kabeh nu aya didinya jempe, sarerea ngarasa handel. Naha caricing, kaget, ambek, hanjakal, panti samemehna ge kabeh geus ngaduga abdi bakal gagal. Naha jiga nu teu narima, Ici ngomong deui, sorana ngageter nahan amarahna nu hampir bitu. Memang abdi teu tiasa ngagolkeun anu 300 juta, tapi abdi tiasa nyandak kontrak 600 juta. Tahi MOU na, mangga diparios, cek Ici, kituna teh bari ngaluarkeun berkas kesepakatan kerjasama anu geus diteken ku manehna jeung ku Bu Susi, ditunda dina meja. Episode ke-22 kontrak anu ditunda ku Ici dina meja lir ibarat bom, kabeh hampir ngajengkang tina korsina bakat ku reuwas. Iya pasti kontrak palsu, kuring teu percaya Bima Raya ngaluarkeun kontrak 600 juta keur palapa dina waktu kurang ti 2 jam, mustahil, cek Dudung. Disambung ku Unah, nya abdi oge anu geus pangalaman di bagian marketing jeung humas acan pernah ngalaman penawaran asup langsung kaluar kontrak, pasti kudu nungguan sababaraha poe, kakara kaluar jawabana. Rukmini nangtung bari molotot ka Ici. Dikira maneh kabeh nu aya di dieu teh monyet nu teu ngarti nanaon, indit siah ka bagian personalia ayena keneh, ajukeun pengunduran diri, teu tarima aing dibohongan jeung dicampelakan incu ku cara kieu. Ici molohok terus muka kontrak bari nembongken tanda tangan asli Ibu Susi ka sararea, nu kieu disebut palsu. Udin maju milu ngomong, lamun teu rumasa maraneh monyet, sok atuh da baroga HP. Buka website Bima Raya, pemberitahuan naon wae anu sifatna umum pasti diupdate. Ngadenge Udin milu ngomong, kabeh pating rareret bari rikat muka HP na masing-masing. Langsung neangan akun resmi Bima Raya. Bener wae, didinya aya rilis terbarunya eta daftar 3 perusahaan pemenang tender. Di antarana ngajeplak ngaran palapa anu bakal migawe dekorasi kalayan nilai kontrak 600 juta. Kabeh calangap bari masih Nenjo layar HP, Rukmini rikat ngarebut kontrak tina lengan Ici terus ditenjo.
Maneh bener-bener berhasil, cek Rukmini nyerengeh bari melong ka Icih. Kumaha carana Bimaraya bisa langsung nge-ACC kontrak. Pokona Ibu Susi yakin palapa bisa migawe ieu pagawean, cek Icih pondok. Saacana Icih memang hayang nyaritaken kabeh pangalamana di Bimaraya, tapi kusabab geus kapalang ambek, jadina haroream panjang lebar deui. Dudung geus teu genah cicing, hal eta katenjo ku Udin. Dung, inget kana janji, cek Udin nanya ka Dudung. Episode ke-23 banget Dudung pias bari rurat reret ka sakabeh jalma kawas nu hayang dipikarunya, kesang ngadadak ngagarajak tina tarangna, moal mungkin manehna poho kana janjina anu karek diucapkan tadi peting. Udin, aing moal mopohokeun kana janji, tapi Icih teh pan kapilan cek kuring. Icihna sorangan acan tangtu daek disembah ku kuring, piraku tega nenjo kapi adi sorangan kudu sembah depong, jawab Dudung neangan alasan. Rido kitu mun nini maneh modar lantaran maneh jalir, saksina loba, cek Udin. Rukmini camberut ngadenge dirina disebut, terus molotot ka Dudung. Dipolototan ku ninina, Dudung bekisieun, nih, ieu mah ukur akal-akalan si Udin ameh kuring era. Janji sarua jeung sumpah maneh bakal sujud ka si Icih, jeung geus nyatujuan lamun maneh jalir aing paeh, siang ngaharupkeun aing modar. Ampun paralun ni, teu pisan-pisan, naha atuh loba alesan, sujud, cek Rukmini rada nyorowok. Muhun mangga, cek Dudung siga nu kapaksa bari nangtung, sukuna siga nu dibengberatan ku jublek. Digusur ngalengkah lalaunan kalebah Icih bari ditarenjoken ku sararea, tapi panona mah molotot ka Udin lantaran ambek sabab Udin ngaluarkeun HP-na ngarekam kajadian eta. Nepi ka harapan Icih, awakna langsung ngudupruk emok kawas kapuk ka ibunan. Teteh, hapunten abdi lepat, cek Dudung lalaunan bari sujud. Ngomong naon maneh, teu kadenge, sing tarik, cek Udin. Dudung cengkat deui bari ngomong ngajorowok, teteh, hapunten abdi lepat, bari terus sujud deui kawas tadi, ngan teu cengkat-cengkat, kala langsung leweh ngaguk-guk kawas budak bolon bari nyekelan kana suku Icih. Oh maneh salah kulantaran naon, Udin nanya. Salah lantaran geus nyapirakeun kamampuan teh Icih, jawab Dudung bari beki nyegruk. Icih anu diuk rada bingung nenjo parobahan sikap dina diri Udin anu biasana kalem, ayana bisa tegas jeung eueuh ampun, jaba pake jeung kapikir ngarekam sagala seolah-olah geus direncanakeun ti samemehna sarta geus nyaho bakal menang tarohan. Episode ke-24, tah ieu akibatina sok nganggap enteng ka batur, kajadian ieu sugan bakal jadi contoh keur maneh, kaharepna, fikirkan heula memehnya tujuan tarohan anu maneh sorangan teu yakin, komo bari nandonkeun kulawarga, kaharti, cek Udin mapatahan Dudung anu masih ngaguk-guk leweh bari masih sujud. Muhun abdi moal kumawantun deui, jawab Dudung, tapi dina hatena mah Dudung masih kesel, awas sia, iraha-iraha dibales ku aing, bila perlu dipodaran. Tapi Udin teu apalan yen Dudung masih teu tarima sarta nyimpen dendam ka manehna. Sok nangtung, diuk deui, cek Udin, saengges nenjo Dudung diuk sarta situasi geus balik deui normal, Rukmini nyarita. Kusabab kontrak geus jelas benerna, ieu mangrupa hiji kagumbiraan lain sakadar kernini, tapi marane oge, jadi geus sawajarna urang kudu ngayakeun syukuran gede. Nih, janji nini kamari, kumargi Icih tos hasil mancen tugas, saena mah perkawis jabatan direktur palapa pasrahkeun heula ka Icih, supados dina ngatur-ngatur pelaksanaan proyek oge anjeunna bakal langkung laluasa, margi mung anjeunna anu terhubung langsung ka Bimaraya, cek Udin. Rukmini teu buburu ngajawab tapi mikir tarik bari ngahuleung. Dirina memang janji, tapi jujur ngarasa berat saumpama anu jadi direktur si Icih. Sabab salila ieu Icih geus loba nguciwakeun dirina. Teu daek nyereikeun si Udin, teu daek narima si Ius anu salila ieu bager ka manehna. Anu leuwih utama upama si Icih jadi direktur,
tangtuna bakal ngalibatkan salakina di perusahaan, Rukmini moal bisa tarima lamun si Udin nepi ka ulu biung dina sagala urusan palapa. Jeung barina oge waktu ngajian janji, manehna teu nandonken nanaon, teu kawas si Dudung anu nandonken manehna paeh. Tapi kernutupan sangkan teu dianggap jalir janji, akhirna Rukmini ngomong. Ulah hariwang, isuk peting urang ngayaken syukuran gede di buruan villa nini, ayeuna masok sarerea atur persiapana, teangan catering nu mewah, bila perlu nyewa tenda, dekor sales alusna, terus ondang pangusaha-pangusaha anu biasa kerjasama jeung palapa, ondang oge Ibu Susi jeung Direktur Utama Bima Raya sebagai tamu kahormatan. Didinya nini bakal ngumumkan pengangkatan Icih jadi Direktur anyar palapa. Ngadenge ucapan Rukmini, hate Udin ngarasa ngeplong. Kitu deui anu karasa ku Icih, hatena tenang sabab geus kabayang kahirupan kulawargana terutama kolotna moal balangsak teuing, sabab manehna anu bakal ngatur sirkulasi keuangan palapa. Kang Udin oge tangtu moal jadi bahan hinaan deui. Cih, aya hiji hal penting anu masih kudu dilakukan khusus ku anjeun, cek Rukmini ka Icih. Perkawis naon ni, jawab Icih, anjeun kudu datang secara langsung ka Bima Raya pikeun ngundang direktur jeung wakilna, ulah pake perantara surat ondangan, telepon atawa SMS, sabab bakal jadi tamu kahormatan, lamun bisa hadir, palapa bakal terkenal. Kaharti, nanging abdi teu acan kantos tepang direktur nani, mung wakilna, Ibu Susi, sareng deui upami abdi sumping kaditu ngahajang ngulem supados nyumpingan acara salamatan mewah, naha moal dianggap kaleuwih, proyek acan jalan geus foya-foya, jawab Icih. Nya ulah dibejakeun syukuran alatan kontrak, tapi syukuran pengangkatan direktur anyar palapa. Jadi wajar diayakan gede-gedean, jawab Rukmini ngajelaskan. Upama direkturna teu hayang datangnya teu nanaon, kadatangan Ibu Susi hungkul oge geus cukup pikeun ngajian palapa terkenal, sabab jarang pejabat Bima Raya daek hadir ka acara-acara perusahaan letik, cek Rukmini deui. Sarerea nu hadir ukur ungut-unggutan, kabeh anu diterangkan ku Rukmini kaharti pisan. Episode ke-25, mangga ku abdi dicobi, cek Icih, ulah ukur dicoba, tapi ondang supaya datang, cek Rukmini. Icih ungguk terus ngareret ka Udin, kumaha kang pami direktur teu kersa sumping, teras Bu Susi oge teu keresan. Cobaan heula telepon Bu Susi, saha nu nyaho daek, jawab Udin lalaunan. Moal nanaon kitu upami ditelepon, moal, da sarua jalma, sok telepon. Icih rada kerung, kadang salakina sok gagabah dina nyarita, tapi loba benerna, nurek diondang saurang ningrat katurunan Subrata, pamuhalan daek datang, tapi Udin masih nganggap sepele, kunini teu menang dibejan via telepon, Kang Udin kalah nitah nelepon. Upami direkturna kumaha Kang, sami telepon oge ku abdi, Icih nanya deui. Udin nyerengeh, nya ulah atuh. Sina Ibu Susi sorangan anu ngabejaan, saha nu nyaho direkturna jelma nu tara hayang diganggu, anu sapopoena ukur cicing di imah, masak, jeung ngistrika. Emangna kabeh lalaki kawas akang, cek Icih ngajebian bari nyiwit pingping Udin. Nya saha nu nyaho, jawab Udin bari muringis, Icih buburu kaluar ti ruangan rapat terus diuk dina kursi gawena sorangan, bari nying harap kana komputer manehna nelepon Ibu Susi, telepon langsung nyambung. Halo Bu Icih, halo Bu Susi, aya anu bade didugikeun ku abdi, mugian teu janten pamengan. Mangga sebatkeun we, teu kedah asa-asa, manawi direktur aya waktus, enjing wengi dihaturanan sumping ka acara pelantikan direktur enggal di palapa, tangtosna oge kedah sumping sareng salira. Perkawis alamatku abdi di Sherlock. Abdi teu tiasa janji, namung manggaku abdi didugikeun ka direktur, antosan. Hatur nuhun, hapunten tos direrepotku abdi, teu sawios. Telepon ditutup, terus Icih ngirim alamat Villa Kusuma tina WA. Di ruang rapat, HP Udin disada, manehna kaget sabab poho teu mareman HP-na, pasti ti Susi.
Na fikirna, tapi sangkan nu lain teu curiga, manehna teu kaluar ti ruangan rapat. Telepon angkat didinya sanajan nyaho dina layar, anu nelepon teh memang Susi. Saha ieu? Cek Udin ngadenge cara ngomong jeung nada dunungana beda, Susi ge ngarti, jadi teu wani nyarita panjang lebar. Abdi Susi, aya uleman ti palapa enjing wengi, juragan tiasa sumping. Oh siap, jawab Udin bari buburu nutup HP-na. Ici, anu masih diuk dina tempatna rada tegenah hate, sok sieun Direktur Bima Raya nolak, bari red day kana HP dina meja, tekungsi lila HP teh disada, telpon ti Bu Susi. Ibu Ici, Direktur kersa sumping, cek Bu Susi. Alhamdulillah, hatur nuhun kana bantosan Ibu Susi, hatur nuhun oge ka Bapak Direktur. Diantos pisan kasumpinganana, enjing wengi, alamat parantos di Sherlock nembeku abdi kana WA Ibu, cek Icih bungah. Tuluy nutup telepon Icih lumpat ka ruangan, rapat bari ajret-ajretan atau, Nini, Direktur Bima Raya bade sumping, ngadenge beja ti Icih sarerea, hampir kompak ngucapkan, Alhamdulillah, bubar, sok sariapkan sagala rupa anu dibutuhkan keur acara isuk. Ulah nepika aya nu kaliwat, cek Rukmini bari tuluy kaluar, nyambung.